Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'addana min barakatihi fid darain. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Qatrul Ghais urang teraskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi anu atanafizat hada tekange titik hada parantos nuduhkeun itu Gusti Allah na ka urang samudayana lil islami kana agama Islam wal imani jeung kana agama iman jeung kana iman wa khassa sareng parantos nangtukeun Gusti Allah ba'da ibadihi ka sawarehna pirang-pirang hamba Allah bitaati ku atanapi kalawan pirang-pirang taat wa ba'dahum jeung ka sawarehna ibad sawarehna abdi-abdina Allah hamba-hambana Allah bil isyani kalawan maksiat. Wassalatu sareng ari rahmat tegasna kadede sareng kanya Gusti Allah. Wassalamu sareng ari kasalamatan atanapi kahormatan eta ala afdalir rusuli muga tetep kanu pangutama-utamana ti pirang-pirang utusan Allah atau Rasulullah Sayyidi anu jadi panutan atanapi Gusti pameget urang sadayana dihijikeun Sayyidi waladi Adama anu janten panutan atau Gusti pameget urang sadayana anu jadi putra Nabi Adam Sayyidina tegasna Gusti pameget urang sadayana atana pamimpin urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi badal atanapi jadi taukid Muhammadin wa alihi wa sareng ari rahmat atau wa alihi sareng ari rahmat sareng kasalamatan ali muga tetep ka kulawargina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi sareng ka pirang-pirang sahabat Kangjeng Nabi Muhammad wazwaji sareng ka pirang-pirang garwana tanapi istri-istrina Kangjeng Nabi Muhammad wa dzurriyyati sareng pirang-pirang putra-putrana Kangjeng Nabi Muhammad adada kalawan sabing bilangan majaro pirang-pirang anu berjalan ada dama kalawan sabing bilangan perkara gitu jaro anu berjalan bihi ku itu perkara naon al qolamu kolam dugi ka dieu bae heula mudah-mudahan aya manfaat barokahna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
isukan atau enjing orang diteraskan karena amma ba'du.